Kacatur di eta nagri loba pandita Yahudi sarta pandita Nasrani nu tepang jeung Kanjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jalma moal nyalahan pinabieun akhir zaman Taurat Injil geus ngibaran. Sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan. Artina loba nu iman ka Nabi ngangken panutan. Lami-lami Kanjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang kaunggal nagari kauntunganna dibagi. Istri jenengan Khadijah putra Huwailid katelah nupang beungharna di Mekah ka Nabi kalangkung nyaah. Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan Maisarah nu ngarencangan ka Nabi purah nyarengan. Kacarios Maisarah teh loba pamendakna aneh cicireun Nabi nu soleh matak ngaherankeun kabeh. Tatangkalan uluk salam mega bodas sok mayungan jeung aya cap kanabian dina salirana pisan. Pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah. Akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi salawe taun kawarti ngadak-ngadak sugih mukti tapi tambah saati. Karesepna Kanjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi. Di dinya jol kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran halawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti nyebarkeun agama Gusti. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana. Murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyidina Bilal kaleresan anu jadi tukang adan.
Ari lolobana pisan kana biteh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan. Para sahabat kungsi ngalih ka negeri Habsyi nu tebih didinya anjeunna linggih kira kenging 3 sasi. Samulih sahabat ti Habsyi kacarios Kanjeng Nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci. Pamana sareng garwana pada pupus duanana harita Nabi yuswana ka 50 tahunna. Geus pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah sareng Siti Aisyah Ummul Mukminin katelah. Didinya kersa pangeran maparin kamuliaan ka Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur Kanjeng Nabi teh disaur dipapagku malaikat nyandak buruk nu kasebat lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat di Mekah ka Baitul Maqdis teu nganggo lami antawis ujamah henteu katawis kersana Gusti nu wacis. Di Baitul Maqdis terasna naikna tangga kencana Mi'raj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana. Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kudu netepan salat muji ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban salat nu 5 giliran teu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kacarios dina zaman mi'rajna Nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan. Kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimuliakeun anggur pada nyengserikeun
pada hasud ngakalakeun tidinya Allah ngersakeun Kanjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun persahabat pirang-pirang nubu melai lumiang milu ngalih sewang-sewang henteu pisan sumoreang tambah kamuliaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumenengna agama Islam cahyana gumebyar ka mana-mana Negeri Mekah diperangan akhirna kaboyong pisan Nabi tambah kamuliaan yakin lain jijienan Ari yuswa Kanjeng Nabi 63 pasti makomna di jero nagri Madinah nagara suci puputrana Kanjeng Nabi aya 4 anu istri Siti Jenab nu kahiji Rukoyah nu hijina deui Ummi Kulsum katiluna Siti Fatimah bungsuna Ari putra nu cikalna Sidna Qasim kakasihna